Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nu teu wajib ngajawab salam hiji jalma sare. Nu kadua jalma gelo. Urang cek ieu nu hadir lolobana nu calalager, nu sarehat, nu nyararing atau nu aredan. Tilangku ngajawab salam nu kadua. Siap, Bu? Salam nu kadua sambil kita berdoa. Mudah-mudahan yang jawab salam dengan ikhlas, saya doakan sing laloba duit. Edos kena duit mah. Nu di tukang ya, amin, sudah tarik. Ai kena duit mah carireng di mana-mana. Sing lalancar urang dia usahana. Tarereh suksesna, tarereh beungharna, tarereh paehna. Amin. Aya nu calangap teu tulusna kunaon. Kalepasan. Mending hese maot, mending babari maot ece. Nyung bapak heula naon. Urang mah isukan kudu onangan deui gara cobaan. Mending babari maot da sakaratil teuing mah ripuh. Bener teu? Engke lain ayeuna mun dising polotot. Pan ayeuna mah keur ngaji, ari salam teh kasalametan, nu ngucapkeun salam jaminan ti Allah salamet dunia akhirat. Amin. Nu ngabaleun salam sami jaminan ti Allah salamet dunia akhirat. Amin. Sok siling doakeun heula bisi teu papangih deui abdi jeung urang dieu nya. Tina hate ngajawabna tong make nafsu me qabul doa urang penting ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahlan nikaha wa nadaba ilaihi wa harama sifaha wa wa'ada alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna wa tawakkaltu 'ala Allah la haulun wa la quwwatun illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Al-ayat sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas sahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Sunnat dina walimah mah ek walimah nikah erek hitan atawa idar jeung nu sanesna sunnat acara teh digancangkeun. Jadi ngaji oge ceramah oge dina walimah mah sunat digancangkeun. Nembake jeung sunat digancangkeun atuh da meureun sing surti we ka panganten. Ai urang masih kena resep ngopi. Ngalaman lain baheula panganten heula jeung nu sarpuh. Ari baheula keur dihajatkeun keur anyar panganten mending loba batur mending eueuh batur. Hayang geura beres hayang lila keneh. Hayang geura beres, urang resep keneh ngopi da cep agan mah jeung neng pan hayang geura eueuh batur ayeuna teh. Leres kitu? Da teu cukup pan sabulan mah tuh. Saminggu ge masih kene can cukup boros sabulan, boros saminggu ya. Matak geus pengumuman nu kahiji abdi nyarita di panggung kiai hapunten imah lain ngaji nya. Nyarita di panggung taralami
paling banter sajam setengah eta teh paling lila kabatur kitu sote da ieu mah kadulur atuh ka Pak Haji Jajang nya sajam cukup lah. Oh, aya diskon pan ai kadulur mah tong lila teuing. Jadi lamun bieu ngawitan setengah 10 engke ngeusana jam edos jam 12 emang urang golek dadan Sunandar sete budget nangis sabaraha hari wing mati ka jam 10 jam 11 geus alhamdulillah kumaha engke we da bebas jeung abdi mah aya keneh nu ngupingkeun ceramah malanjut ya lamun eueuh mah nu ngadengekeun ngeusan batak pun hayang tereh ngeusan kaitu nungtut baralik ti heula nerek naranaeun ya begitu hiji eta nu kadua ngupingkeun ceramah abdi bebas ibu lapar dahar nu lapar mah bapak-bapaknya tong ngadogan seueul angen lu di Pak Haji disiapkeun parasmanan dibagi besek moal ieu Pak Kadus moal ya sok lamun masih kene lapar bisi can disiapkeun ganyel kunaon anu aya gitu lamun aya tukang dagang bareullian atuh naon we lah bebasnya nu penting ulah jadi alasan ngaji hayang gerak ngeus pedah lapar itu nu kadua nu katilu lamun cangkel nyang hunyar ibunya sok tong nyeblok teuing sila sok tong era-era da ieu mah lain yang hareupan Quran jeung abdi mah bebas boga fater siling pencetan atuh teu naon liliurannya jeung nu gigireun nu penting betah lamun tunuh sare da mau cager ku kopi jeung rokok anggar we rokok bea kopi seepanon mangampleh gitu mata corona geuning kieu nya di lingkungan teh badog-badog lain eueuh rona eta teh aya maling teh da tunu da jelema bobo ngan bobona catet di pangajian tong wakaui ke tutup doa ku kasepuhan urang menang barokah siap da kagok ayeuna mah geus menang fadilah daur rasul man sadaqah tariqon ila tamisa ilman sahalallahu tariqon ila jannah pan kitu nya jalema nu gampang lengkahna ka pangajian nanti Allah gampangkan langkahnya ke surga amin jadi ayeuna mah geus dihitung ibadah lengkahna ibadah kiceupna renghapna capekna cangkeulna tunuhna ibadah ayeuna mah di pangajian mah tunuh lagi tunuh ibadah makanya sare di pengajian insyaallah sare lagi sare barobo wah ingo barokah pan keur nyaritakeun sare atuh ieu teh jadi kana barokah ai barokah di pengajian mana mahan ilmu ai peureuh mah da moal apa kaler kidul atuh nyaho ngeusan gitu tapi menang palilah silaturahmi jeung iktikaf alhamdulillah eta nu kaopat nya nu katilu nu kaopat lamun ditanya ngajau lamun ditaros ku mubali ngajau lamun jujun muda nanya bapak-bapak ibu-ibu wajib ngajarau sok ngararomong ai ditanya tetong molotot ka urang ai ngomong henteu atuh da aing ge keung ai dipolototan teuing mah sok ti dieu ka ditu kabeh nempo ka urangna samedok teh eranya ye bisi teu percaya ka dia saurang nini mana kalau mik beretek iih mah nah samaro gampang jadi mubalik teh matak mahal gese gitu nya orang-orang jadi mubalik jadi MC we mana MC tadi hah Pak Kadus borongan teu kagok nyiksa jelema mah kitu alhamdulillah manfaat kadus kieu banyak tahu ka dikubur can paeh mah kade nah gitu alhamdulillahnya kiai ongko nya kadus ongko luar biasa teh gitu boro-boro jadi mubalik jadi MC we teu biasa mana gempeur atuh bener teu Bu nyebut wabillahi taufik jadi wabillahi taipok nya sok mete da gempeur ieu teh menang ngapalkeun sakieu ge ajengan mun teu ngapalkeun mah moal bisa sok nya meh teu gempeur teuing pelebah ditanya ngajau jawab nu terakhir nu kalima palebah abdi bagian nyarita ibu-ibu bapak-bapak tong tararik teuing ngobrolna lain hayang didengekeun tapi meh jelas heula ulah jiga ngaji di budak PAUD atau di budak TK di TPQ di dinia gedingnya meni gonjleuh di buruk teh abdi ge gaduh murang kali laletik guru-guru ngajar manehna ngarocoblak
Oh, leung budak leutik mah babari dicarampan kolot nu bingung mamangsana ngomong teu parat-parat. Itunya sok matak sakali ewang. Budak leutik mah pan gampang atuh nitah eureunna teh. Kieu we abdi ge ka budak barudak. Nya jag abdi teh jang repeh jempling kabeh. Lamun masih kene can jempling angkatkeun we leungeun. Heh tempo ka hareup itu ka budak mah. Ini namanya jari jempol. Pol gitu. Lain maloloto teh bakadus teu garawul urang dieu mah aing mah heueuh tara lajo TikTok ece atuh pantes teu garawul pol kitu lain moloto teh bade moal sok metere ngeusan bartunu nya ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol lamun ngaji ulah ngob kela ulah ngobrol so aya nu ngompol aya di mana ya bah korek geger geus kiih ulah ngob hasil jadi kena kiih apa ulah ngobrol ece nya eta ilmu ti budak TK teruskeun ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk ongkos mau balik ulah dian keke bisi teka dengen ku Pak Haji ongkos mau balik ulah dian genah entar lagunya cek budak TK lain cek urang Pak Haji eta mah ada ilmu atau di mana ya di ilmu mah terus da can parat ini namanya jari jangkung. Apa kata jari jangkung lamun ngaji ulah bingung ulah bingung ai keur tolab da katempo kumu balik mah eces ti panggung mah nu hulang-hulang katempo nu loba pamikiran katempo da beda diukna ge nu loba pamikiran mah sok tong loba pamikiran lain ieu mah awak di dieu pamikiran di imah marajeng jauh isukan Bang Emok mah kiaing jiga nu loba pelakuna di dieu mah pageto NBK BRI bayareun budak awejang jajan salaki teu begon rokok hayo mikiran isukan tong mikiran isukan penting hirup teuing moal bener teu bawa balik ti dieu papangi jeung Ijroil mikiran ayeuna we nu keur dihareup nya nu dihareupeun ayeuna berarti ayeuna mah keur mikiran pangajian meh hasil eta ilmu ti budak TK teruskan tinggal da can parat ieu terakhir ini namanya jari manis. Apa kata jari manis lamun ngaji tong lungas lengis ai lungas lengis teh loba protes acara rajaban acara muludan dinu hajat protes ka panitia Haji Jajang acara gede eueuh cai-cai acan hajat badag eueuh opiun teu betah balik mati heula dan sanu betah atuh pan ieu teh kabeh ge maksakeun lain ibu ka dieu maksakeun Bu maksakeun isukan daek ka dieu moal narek naon kos nu gelo hajat geus beres urang naik kadek rarawat ka dieu maksakeun kulantaran maksakeun dina syiar agama Allah mangka aya fadilah dawu Rasul man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah sajalma nu kaluar tina labang pantoi menarek tolab ilmu mangka eta jalma keur jihad fi sabil hatta yarji'a sehingga balik deui ngantunkeun di dieu maut qaid is dead teu da naon sabab geus menang padilah suhada amin hirup kene aya kesempatan anu langkung panjang ti Allah keur namahan amal anu soleh alhamdulillah atau siap ngosna tos ngupingkeuna atau siap sok urang kawitan sasadu langkung ti puhutu mada langkung ti heula anu kahiji kanggo muqaddimah meh tereh ieu nya puja puji sholawat salam itba ka pangresa al mukarrom kersana MC anu parantos nyarios ti payun aya nu moal diitbakeun ranggayan doa kali hormat nu kahiji kanggo qosimu saah pembagi waktu penata acara MC garis miring master of ceremony nu tugasna MC teh peuti ayeuna pangcapena panglilana pangripuhna leres teu ti mimiti mukakeun acara tepi ka nutup acara ditutup dibukana teh ku MC mata kade Pak Haji tong ngalumayankeun ka MC teh buruhan sing badag karunya
Pan capek MC teh di Cianjur mah pan singkatan tong atau teuing bakadus MC manusia ciling cingcat. Ayo turun naik gawe teh. Getak doakeun mantena sing barokah amin. Tegakantun sahibul fadilah alimil ulama ju'amma kiai santri para kiai para ajengan al mukarram nu tadi parantos ngalantunkeun sapali ajuci Al-Qur'an oge anu telebet acara anu hadi dina ieu saa anu aya di painon abdi hapunten tina sabening kalepatan pangresah abdi mayuna dina ieu saa doakeun para guru para ajengan para kiai oge barudak hadroh ieu rai-rai abdi ti pondok pesantren naon teh Jang Al-Aqsa luar biasa doakeun sadayana nu lebet acara dina ieu saah anu teu lebet acara mugi-mugi mantena ku Allah dimuliakeun kale meunang kaberkahan amin. Tegakantun sahibul adalah aparatul pemerintah ngarangkep kadus ongkoh ajengan ongkoh. Jadi 2 kali menang doa nage ya. Alhamdulillah luar biasa mudah-mudahan Pak Kadus nani teh dusun naon tadi teh Tanjung Mukti desa Cinanjung ya dusun Banyumukti desa Cinanjung kecamatan Tanjung Sari mudah-mudahan ya Pemdes Cinanjung diwakilan ku Pak Kadusna mudah-mudahan ngajabatna jadi pamarentahna siga gambaran pamarentah nu kurame ayeuna Bapak aing teh ya jadi sing wanian ta negakeun hukum teh jiga KDM pan kurame ayeuna teh alhamdulillah Jawa Barat boga pamimpin anu kurame kaalusana rame kagorengan rame da kitu panda eta mah berlawanan pan kabeh oge setiap aya kaalusan pasti ti dituna kagorengan ge dicokelan. Nah, tang doakeun mudah-mudahan pejabat, gubernur, bupati, kepala desa, kitunya kadus, RT RW, mantena ku Allah sing kariat nyemban amanah. Amin. Ayeuna terbiasa ya, boga gubernur wanian. Wanian ambil resiko Pak Kadus. Jadi kari nyonto ayeuna mah aparat handapna teh lamun gubernur geus wanian, piraku aparat handapna caricing wae. Alhamdulillah pan diusiku sasage tegedag we kitunya pada di mah iwati ku si Egi tadi heureuyan teh ku si Egi mah di sisiage daekeun wadian gitu sekolah aja dina YouTube Haji Dedi anger we ku si Egi mah di sisia siap gerakan gitu itu dicabak oge daekeun ku si Egi mah pan urang dia macannya abak ya tingali si Egi mah budak borongongong kitu jadi pelebah ieu mah jigana alus kene si Egi jeung urang teh hirup teh kitu nya tak doakeun ieu nu aya di dieu ususiana da kudu ditopang kudu dihanapna lamun di luhur galak di luhur tegas aya dihanapna mang pelehe mah lemek anger we teu bisa tak mudah-mudahan sa Indonesia lain gubernur wungkul nya tetapi ka presiden MPR DPR-na sing jadi pejabat anu jujur adil amanah amin ya robbal alamin. Tegakantun ibu bapak hadirin kaum muslimin nu sami hadi dina ieu tempat kusim kuring dipihormat mugi-mugi ku Allah dimuliakeun amin ya Allah ya rabbal alamin. Tos urang kawitan Pak Haji Jajang statusna teh jadi sohibul bait ai sohibul bait teh sohibul hajat lamun disunahkeun mah bahasa Banyumukti sohibul hajat teh nu boga pangabutuh. Butuh naon kiai butuheun kadaharan menyanu hajat butuheun kadaharan eta disebut anu boga pangabutuh meureun butuheun kadaharan matak hajat ge henteu menyanu hajat butuheun kadaharan matak hajat ge bogaeun kadaharan geus dipersiapkeun katuangan mah ku Pak Haji ge ketika Mario kene bahkan di Cianjur mah di abdi lamun hajat imana leutik saminggu geus ditumu dapurna teh ka tukang. Itu bakatku persiapan. Jadi lain tebutukan karena katuangan Pak Haji tidak ti kamar ge geuning buktina dibagikeun bener teu sok aya nyamungan di dieu tara sok dipulang dibagikeun kadaharan mah nya teu tepat dibutuhkeun ku kadaharan mah wakan ti kamar kene pan Pak Haji jeung Bu Haji geus badami cek Pak Haji ibu ieu mah tong diome dus anu gambar dus aqua mah keur saha keur MC cenah eta mah melaan MC aduh sudah karunya atuh ari ieu cenah dus sarimi sadua-dua keur saha eta mah keur nu kori
Apaan Bu Haji teh nanya ari ieu sabadag-badag 32in sia kada catet ieu. Bakatku gede keur saha eta mah keur ti Cianjur cenah mau balik. Di batur teuing di dieu mah. Hampura bajinya di batur mah sok itu di batur mah. Teuing di dieu mah. Cek Haji teh bingung he geus dusarimi asa bodo teuing. Penting mah ulah nu haseum di kaluargeuna. Gitu. Ya jadi kieu maksudna ngabejaan. Nu hajat teh lain butuheun ku kadaharan disebut soibul hajat teh. Naon atuh kiai butuheun ku duit disebut soibul hajat teh. Nya nu hajat butuheun duit. Da lain bisnis hajat ieu mah bener teu? Bisnis nama jualan sayur. Ngapoe di pasar leresnya. Atak doakeun usahana sing beuki maju. Amin. Ya mah lain bisnis lain hajat ieu mah matak teu peryogian ku acis mah teu kudu dibere ku bade jeung tatangan da geus persiapan. Dapan ieu teh lain gratis sabege ieu teh nu pahaji tapi ka mewah kieu hiasan teh nu batur ieu teh. Menang nyewa atawa nu pahaji? Menang nyewa. Leres kitu nya. Ieu son tapi ka ngobeledug panggung tapi ka badag. Pan ieu teh lain nu gaduh pahaji lain ieu teh menang nyewa da nu gratis enak mah kabage kudu ku tiud. Apa ibu tiud? Duit. Apa dia teh menang nyewa kabage dekorasi menang sound system nage pelaminan nage panggungna oge korsina oge mubalik nage ngonang edas urang dieu kamu balik nyewa sarua jeung kursi edan aing meuni nyeri hate kana hatena ge disarwakeun jeung son aing bakade ye 3 kali lipat sih aing mah jeung sarua jeung sonon menangonang ai ajengan mah menangon ti mana teh nu maca Quran teh al mukarrom ti belah handap menang nyewa aing ajengan sarua jeung kursi gara coba menangon nyewa menangonang ai ajengan mah pan ieu teh kabeh ge make tiud jadi teu butuheun ku tiud mah da geus gaduheun persiapan mata hajat oge kiai disebut soibul hajat teh butuheun kunaon atuh eueuh deui nu dipika butuh ku Pak Haji sakulawargi penting aya ngumpulkeun urang teh disebut soibul hajat mantena butuheun doa aya keneh nu duit aing mah butuheun ku doa sabab Pak Haji da sok ngaji apaleun kana katerangan kupun guru di dia sok dipapataan dauh Nabi aksiru min du'ail khairi fa innahu la yadri du'a man yustajabu lahu pan kitu kudu lobaan jeung minta doa ka papada muslim ka papada mukmin sabab urang teu apal penting ayeuna teuing doa saha anu bakal diijabah ku Allah Subhanahu wa taala leres teu ya ngabejaan cantang tuh doamu balik penting anu diijabah keur sebul bete cantang tuh teuing ikhlas teuing teu ngadoakeun ge cantang tuh doa anu ijab MC anu qori anu sambutan kiai cantang tuh bahkan anu hadroh murang kali santri cantang tuh ijabah boa-boa ye doa anu ijabah penting ayeuna teh doa ece doa akang anu diukna ge dina kalomeran batu coba di sisi lamping di nubala aya diuk di nubalanya nu teu kabagean amparan anu dek ka jero era ban aya lok ke di pipir ai teu nempo cenah panasaran hayang nempo petotna jujur muda kahujanan gebelaan cicing we boa doa eta anu diijabah teh anu diukna ge kagemrong reungit cai teu kabagean bener teu kopi eueuh kadinya mah aya kadinya kopi ai ka dieu aya alhamdulillah ge nyaaheun berarti nu hajat ieu mah pan batur mah kudu digorowan wae karek bijil kopi teh ieu mah geus hideng alhamdulillah berangjol teh di panggung ngopi engke balikeun amunnya dahar deui da enggeus dahar mah kan hayu kudu dahar ajengan teh nya sakitu geus bunga abdi teh kembung di tengah gitu ya anu diijabat teh doa urang doa anu ngariung penting ayeuna lain kiai lain ajengan ibu-ibu bapak-bapak anu
jigana teh teu ngimpi-ngimpi acan gitunya hayang hadir teh tapi ikhlas lillahi ta'ala bahwa eta nu barokah keur bebet oge keur panganten amin. Matak ieu lamun boga duit mah urang dieu unggal poe hajat teh euy. Lain hayang dionang aya ajengan mah meh loba nu ngadoa. Pan leuwih ti 40 mah ijabah doa teh alhamdulillah. Ta eta ka hayang Pak Haji teh hayang didoakeun ieu teh lain agul ku payung butut. Ngadongkapkeun ajengan tatangga dionang kerabat-kerabatnya aparat pejabat dionang hete lain agul ku payung butut tapi hayang didoakeun ku sadayana mudah-mudahan encep agan jeung eneng anu engal dinikahkeun mudah-mudahan nikahna sing sakinah mawaddah warahmah amin. Mudah-mudahan nikahna sing raket rumah tanggana jiga rakit ulah rukat terket. Lamun aya nu rukat terket di kamar Haji keun bae da eta mah biasa. Tong digareuwahkeun da tuman ya ai panganten mah ngan sok mengpeung urang laksanakeun heula ka hayang nu hajat nya anu ngondang urang ka dieu mengpeung genah keneh ieu hate da atuh kakarek oge 27 menit can cangkeul acan aya namanya da kakarek ger encan tunuh pan kitu gedingnya penyakit ngaji teh 3 di Cianjur mah teuing di dieu mah sami mana nu 3 teh geura urang tataan hiji penyakit ngaji ajengan ya sing kuat urang dieu daun jati daun waluh kadang-kadang ngaji masok di barengan kutun aya nu tunuh sare hapan penyakit ngaji teh sing kuat nahan nya eta nu kahiji nu kadua daun jati daun kelor kadang-kadang ngaji masok di barangan kumoy liwat tunu ker weh kan bae tong digareuwahkeun di imah malieur mikiran hutang di dieu mah bebas nu terakhir kronis ya sing kuat urang dieu nya daun jati dina bilik kadang-kadang ngaji masok hayang gerabal aya nu hayang gerabalik atuh jeung gerabalik ka ditu begitunya ya sok bisi kaburu datang penyakit anu 3 urang doakeun heula nya abdi anu mimpina sepuh bapak-bapak ibu-ibu nu ngaminan siap Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik li jami' auladina wa talamidina wa talamidatina minal ulama'il amilin imamil muttaqin solihin ta'ina lillahi wa rasulih amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa amin wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarata amin wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Yusuf wa Julaiha amin wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khudjatil kubra barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakum fi khair amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ta eta kahayang Pak Haji sakulawargi teh hayang didoakeun ngonang urang teh geus beres mengadoakeun jigwah teh teuing erek baralik oge da teu wajib-wajib teuing ngupingkeun abdi mah henteu nu penting aya we pangantena da ieu teh keur panganten ai keur anu lain panganten baru mah tambihul ghafilin ngabejaan anu poho ai keur panganten baru mah kudu dikupingkeun sabab lebar ya teh jauh-jauh mau balik teh ngonangna ge bari hese makanya kudu aya pangantena aya cepagana ngupingkeun di mana di bumi bebas kan bae di dinya we sok bae teu kudu ka dieu da tarangira-ngira batur abdi mah batur masuk ditaekeun ka pangun teu kudu nya bebas jeung abdi masuk bae di kolong di paranya di WC di mana we nu penting ngadengekeun begitunya guys hapunten hadirin rahimakumullah cep agan jeung neng sababaraha dinten geus ngalaksanakeun perkara gede disebut perkara gede cek hukum Islam ya nya lain cek pandangan jelema disebut ku perkara gede teh lain ku pedah dekorasina anu badag bari mewah kieu lain ku pedah panggung anu badag sound system anu ngabeledug pengisi acara anu rame lain disebut perkara gede teh ku pedah geus ngalaksanakeun akad tikah
Kadang-kadang orang Sunda mah sok salah dedengean, jeung sok salah persepsi, salah pamikiran. Kadang-kadang orang mau disebut perkara gede teh lamun hajatna badag. Giliran boga budak ditikahkeun teu make son-son acan. Dikawinkeun teh bulan Ramadan tanggal 20 hiji ai bulan Sawal teh geus pageye-geye jeung istri. Pan ditanya ku tatangana teh ece ai budak ece iraha ditikahkeun kamari tanggal 21. Dikawinkeun teh tanggal 20 hijina cenah geuning teu apal abdi mah hehetokan we. Eta nyebut hehetokan. Pada acek Islam mah eueuh kehetokan. Rek make son rek teu make son catet ieu kabeh oge cek Islam mah perkara anu gede. Perkara anu gede. Nah make yang disebut perkara gede sabab eta akad tika ngahalalkeun nu tadina haram ngamenangkeun nu tadina teu menang. Nu asalna agan jeung eneng boro-boro patakeup tangkep pacekel-cekel pan kitu paplong-pelong pan geus teu meunang acan akad tika mah leres teu. Paantal kulit cek Rasul istri pamegat anu lain mah acan nikah mangka leuwih alus paantal kulit pagaletruk jeung begu anu hideung. Gitu dina pada teu meunangna antal kulit mata hampura bisi aya istri ngajak sasalaman hampura bisi teu diantelkeun ku jujur muda lain sombong dijauhkeun ke nini mah heeh tah kitu nya lain tapi pan udah ngajaga siling jaga we jeung jaga eta gitu ya. Tapi geus beres akad tikah agan jeung eneng boro-boro ka paanteleungeun paplong-pelong aya nu ngadat moal. Pacekel-cekeleungeun duaan aya nu ngamek teu moal. Leuwih ekstrim ieu mah patangkep-tangkep aya nu ngadat moal. Moal, leuwih ekstrim pacium-cium aya nu nyarekan moal. Aya mantana popotonganna mantan agan mah atau mantan neng boro-boro kan patangkep-tangkep di paroto boro-boro. Nempo naon eta janur koneng sok aya lain janur kuning. Nempo janur kuning melengkung aya ngaran agan dan neng. Huduh asa tumpeg alam dunia teh. Begitu nya komo lalaki lamun geus ngadenge degung di imah istri wah beak harapan teh pan kitu nya manaikeun lalaki mah Bu pan kitu persepsina selama janur kuning belum melengkung neng masih bisa kutikung. Itu ari mah janur kuningna geus aya popotonganna mah popotonganna nyaruh nyul. Ngadenge degung disadakeun jeung ngade nempo janur kuning melengkung teh pan inget kana purwadaksi. Inget kana naon kana takdir tungtungna pan jadi ngalengis. Pan kitu nya tumarima mah tumarima popotonganna kana takdir tiang widi meuneun kuring jeung anjeun lain jodona batur mah dirasa mah hayang ngabales dirasa mah hayang dendam kanyari hate kuring kamanehna duh kuteng teuingeun. Kamari di Brebes di Bantarharjo di Kecamatan Larangan hampura Pak Haji karek sakali ngalagu jujud muda 200.000 nu hajat teh nyawer di Brebes jeung di Lembang kamari bisi teh tinggal di ti kotokna bisi teh percaya laebna eta nu hajat nyawer dibatur teuing di dieu mah hampura Pak Haji dibatur ieu mah aing mah da ngeus disakalikeun Pak Haji mah tadege geus langsung tuh kopi jang abdi dicokot tadege moal di tempat-tempat cara batur. Jadi aya dua kemungkinan ngan lamun teu nyawer teh hiji beakeun duit Pak Haji teh dipake nyawer beurang tadi nya. Nu kadua teu boga dedengean. Aduh aing mah kalepasan Haji ampurannya. Ya Allah geun eta mah da penting aya urusan eta mah nya. Ye lain gitu hampura ya barudak disawer can maneh acan kan bae Aisyah nasib mah atuh gitu nya
pan lain nu hajat tungkul di batur mah RT nyawer kadus nyawer di batur mah di batur dalin di dieu aing mah cilaka cek kadus teh nya ka cicing di hareup RT aya RT alah aing mah kabeneran ngagigir euy badami pasti dek 100 dek 50 cenah Allah heureui mah RT nya keun bae jadi tong dianggap kalepasan aing mah balik gas balik deui ya jadi urang mah kabeh ge bunga anu amek saha potonganna mantan agan mah jeung mantan neng yakin nyeletit nempo akan tika teh bener teu liwat ka dieu mantan agan tingali bawa motor nempo naon ieu auning nempo papalayon nempo panggung hajelgir ciga kieu da kana motor teh teu pati sadar bari ka itu bari liwat teh tak percaya tapi ini terjadi jaduh kau bersanding duduk di pelaminan air mata jatuh tak tertahankan agan kawin jeung baturung kadoe ka ditu teh pepotongan nama tapi pan urang mah eueuh nu kitu kiai ajengan aparat pejabat kerabat tatangga baraya hadir kabeh milu ngabungahkeun bahkan milu dipoto bener teu ciri ieu teh geus ngalaksanakeun perkara anu gede dalamun memeh ngalaksanakeun akad tika mah tong boro kapatakeup tangkeup ceuk tadi ge lempang paduduaan lalaki jeung istri nu can tikah anu can kawin anu can diakadan dan nu kaliwatan teh pada ngomongkeun singkat teuwis bener teu mata kade budak ngora tong jongjon teuing ya bisi aya budak ngora mamawa bikang sete kaluar tong heujon teuing da tukangeun mah ngaromongkeun teh tatangga teh iraha cenah dikawinannya euy moal kitu kaburu rajet ngomongkeun sok bisi teu percaya tah ceuli borahna tah ceuli ceuli cek saha irung atuh wing mah nunjukeun ceuli ye da bener geura sok kitu ye cek budak ngora teh teuing kiai dari dia mah tara esok masing-masing hareupeun teu wanian sote da tukangeun mah singkat teuwis bener teu Bu pan kepo ibu-ibu mah naon kepo teh di balik kepo ada info ngagosip pepan di mana-mana teh ngomongkeun pabeja-beja nya ti janela ka janela ti panto ka panto tina bibir ka bibir tina cepil ka cepil tina telinga ka telinga nu disebut bisik-bisik tetangga gosip kini mulai terdengar selalu di telinga ngomongkeun maneh peda naon pageye-geye pacekeleungeun duduaan memeh akadik memeh akad tikah geus beres akad tikah moal aya nu ngamek boro-boro kapacekel-cekeleungeun patangkep-tangkep pacium-cium kan bae da ku salaki jeung pamajikanna leres teu tah kitu ka jadi balik deui nu disebut perkara gede cek hukum Islam mah ku pedah geus ngalaksanakeun akad tikah ngahalalkeun nu tadina haram ngameunangkeun nu tadina teu meunang ngan catet cep agan jeung neng pun ten lain mamatan ngojai kameri aka ngabejaan bulu tuur da abdi ge ibu lamun dicaritakeun mah panganten keneh atuh ieu teh mohon bisi ibu nanya atawa aya parawan ai jujurna geus kawin atos abdi teh panganten baru mun teu butuh mah moal daek ningakeun pamajikan baru genep tahun abdi nikah teh putra geus hiji lalaki kasep jiga bapana doakeun budak abdi sing soleh jeung saruri disebut kasep teh menyagelis atuh da lalaki budak urang mah kitu nya geus punten jadi geus ngalaksanakeun perkara nu gede ngan hampura cep agan jeung neng ye kulantaran anjeun geus ngalaksanakeun perkara nu gede mangka kadituna aya tugas kadituna aya tujuan ye ketika sataha teh agan sasalaman jeung ramana neng nya nu ayeuna jadi ramana agan mitoha bahasa undak usuk urang Sunda mah ketika dua saksinya aya bahasa qabil tunika bimaharin madgurin halalan cek agan teh lamun ku bahasa Arab sah cek dua saksi mangka bumi bergetar aras bersaksi malaikat bersaksi florana fauna nabatat insamian hayawanat kabeh tumbuh-tumbuh anjeng nu boga nyawa jadi saksi naon cek eta makhluk Allah anu lain salian ti jelema
Gening aya jalma di Banyumukti anu wani nanggung jawab ka jalma anu lain. Buktina nanggung jawabna agan ka Neng. Maka sing emut ketika beres akad tikat ieu teh lain heureuyan kadituna teh aya tugas jeung tujuan. Naon tugasna teh? Nu tadi dibaca dina Ummul Muqaddimah ayatna dawuh Allah geura urang baca deui saeutiknya. Ya mata pamali geura ya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Eta ayat lamun dilempengkeun artina kudu asup anjeun jeung bojo anjeun tuh ka mana ka surga tuh barun barina bubungahan. Jadi Bu punten lain agan jeung Neng wungkul urang panganten bari anu rumah tangga dan geus puluhan tahun anak geus renai incu geus loba urang ge kabeh ge boga tugas ti Gusti Allah dijodohkeun ku Allah teh keur naon? Keur mawa rumah tangga ti dunya ka surga. Ieu teh lain heureuyan urang dijodohkeun teh aya jeung urang Cianjur, aya jeung urang Lemang, aya jeung urang Bogor. Ieu teh kabeh ge diajak ku Allah keur naon? Keur mereskeun tugas nyaeta mawa rumah tangga ti dunya ka surga. Pertanyaanana urang Banyumukti hampura pernah teu urang anu geus panganten barari mun budakna geus loba incuna geus seueur pernah teu urang badami jeung pamajikan salaki balik ti masjid subuh-subuh teh bari siduru ngobrol ceuk salakina teh mahna inung sia naon lah bahasana mah da bebas heueuh nya pan mimiti bobogohan ayang beb mun kitu nya anyar kawin teteh aaan gitu boga budak hiji bapak sia rada kolot saeutik nini sia kan kitu bebas ai panggilan beda teu matak doraka nya geura-geura mah bebas ngan geura-geura teh urang ieu Banyumukti sing emut geura-geura teh kumaha saldo ai doraka mah henteu ngan sing pase jeung saldo heueuh ai geura-geura teh sing alus akurkeun jeung saldo ari ieu mah ai geura-geura jiga jelema elit waduh papi mami ai gawe di kebon di sawah atau papi mami mah di mall di kantor gawe nage papi mau kemana pagi-pagi papi ke sawah mami juga mau ke sawah menilieur lain gitu atau di kantor di mall gitu aja reses pertemuan jeung klien karek papi mami da teu dorakan teu eta teh pakadusnya ngan peda pi omongeun tatangga nu ngadengekeun meni garila cenah aing mah eta hungku eta teh meunang ngarojetkeun batur teh kan kitu mantar kal adawa pan kitu nya sanu ninggalkeun kebiasaan pi cacapekeun mata krocet pi omongeun kumaha we bebas bahasa nama urang badami sugan pernah teu salaki pamajikan mahna geuning urang teh rumah tangga teh geus 30 tahun anak 8 incu 12 kurenei ye cing kira-kira kabawa mah urang teh rumah tangga teh ti dunya ka surga pernah teu jawab sing jujur hadirin nu hadirin ieu tempat urang badami kitu salaki pamajikan henteu nya boro-boro ibu bapak ajengan ge jarang badami kitu teh ye urang mah kadang-kadang reupeting berai beurang badami teh mah emak mah ka kebon anu kaler bapak ka kebon anu wetan tangke papangi di parapatan rohor balik barengan pitaian we di pikiran teh leres gitu piduit tadi nu asup kana beteung tadi pikiran rumah tangga puluhan tahun teh babarengan deui di surga moh atawa bakal siling tujah di neraka awas tak ieu kudu disiapkeun ti ayeuna nya sing emut mata keur agan mah jeung Neng carincing page kancing saringset page iket sing emut kana tugas sing emut kana tujuan ditikahkeun teh urang teh dijodohkeun ku Allah teh keur naon keur mawa rumah tangga ti dunya ka surga pertanyaanana naha cenah kiai rumah tangga teh mangkejeng kudu dibawa ti dunya ka surga apaan rumah tangga teh asalna ti surga saha nu mimiti rumah tangga Nabi Adam jeung Siti Hawa geura urang ngadongeng saeutiknya
Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu si'tuma. Cilegedag Allah ngajadikeun khalifah di surga saha Nabi Adam. Da kalumaneun nyeun we baturna nyata Siti Hawa teh ngan memeh Nabi Adam jeung Siti Hawa aya khalifah memeh jelema teh saa Ajajil. Ai Ajajil teh saa? Ajajil teh iblis laknatullah. Ngan peda ibadahna getol ku Allah teh ditaekeun derajatna, ditaekeun jadi Ajajil nya artina teh anu luhur derajatna. Itu nya ngan kulantaran mung sujud geus pada apa sejarahna ka Nabi Adam sujud penghormatan Ajajil dibalangkeun ku Allah ti surga ka alam dunia. Jangjina geus pada apal dek ngaganggu anak incu Nabi Adam tepi ka nuturkeun tepi ka poe kiamah nuturkeun kana kalakuan marenehanana. Singkatna cerita kulantaran Ajajil orang yang tersakiti ya dendam ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh boga janji ka Gusti Allah widi Allah abdi keun bae ridho dibalangkeun tina nikmat kana laknat. Hiji cek iblis teh abdi dibere umur anu panjang tepi ka poe kiamah. Nu kadua anak incu abdi tong dipayaan tepi ka poe kiamah. Nu katilu bere kakuasaan abdi keur ngagoda anak incu Nabi Adam tepi ka nuturkeun kalacutan kalakuan kami. Singkatna cerita program awal ku iblis dicieun. Proyek pertama ku iblis dilaksanakeun. Digoda Nabi Adam lok dina labang panto surga. Dages teu bisa asup ka surga dages dibalangkeun ku Allah diusir. Kitu cek iblis teh dam ka dieu sakedeung aya naon blis? Heuh panjang iblis keur ngobrol. Apa cenah maneh nu dilarang ku Allah teu apal, hayang apal mung. Aduh, lalaki gitu loh. Da kuat ai lalaki mah. Alim cek Kangjeng Nabi. Pokona mah cek Allah teu meunang kuring mah teu hayang apal jeung moal ngalaksanakeun. Kitu hebatna lalaki teh kuat lalaki mah ku godaan. Beda pan jeung ibu-ibu. Ai awewe mah pan beda deui. Datang pan tukang parabot, baskom. Cek salakina teh moal aya keneh baskom masa tilu-tilu kadengeun ku pamajikan. Baskom bapana meuli jang serep. Pan babari pamajikan mah kagodana. Teh kitu eleh saa iblis ku Nabi Adam teu cicing lumpat ka Siti Hawa. Ngagoda ka Siti Hawa ka dieu sakedeung. Aya naon blis cek ka Hawa teh. Apa nu dilarang ku Allah teu apal, hayang apal atuh kantenan tata. Jadi kepo pan ari awewe mah. Kantenan cek Siti Hawa naon nyeta nu dilarang ku Allah teh ngaranna teh sajaratul khuldi pohon keabadian. Lamun anjeun metik regangna ngaladauna ngadahar buahna anjeun abadi di surga. Lamun anjeun teu ngalakukeun nu tadi teh metik regang ngalabuah jeung ngadahar buahna ngaladauna anjeun dibalangkeun cara kami ti mana tina nikmat kana laknat ti surga ka alam dunia. Daek mane dibalangkeun cara kami atuh embung jeung Siti Hawa teh. Tuh buru-buru titah Adam sina ngala eta buah. Tungtungna Siti Hawa kagoda ku saa ku setan teh aku iblis lanatullah ngagoda Kangjeng Nabi Adam kitu camerut teh pan Siti Hawa teh teu ngomong-ngomong pan kitu Pak ai bikang mah aya kahayang teh camerut teh teu ngomong-ngomong buat baut jiga aud jebar jiga iblis nyungcung jiga aseupan mangkrut jiga buuk menang mabuk teu ngomong-ngomong. Eta ge kitu ditaros ku Kangjeng Nabi Adam teh Hawa kunaon ari awat tidak seceria biasana. Aya kahayang kantenan, hayang naon? Hayang ngabuktikeun cinta Kang Adam ka Hawa. Aduh. Hayang ngabuktikeun kumaha? Pokona mah hayang apal sesemet mana Kang Adam cintana ka Hawa atuh bebiji pan gombal di dinya teh. Nya cek Nabi Allah Adam ya Hawa catet ku salira. Tiada lagi wanita yang kucintai melainkan engkau Hawa. Da eueuh deui harita mah awena dengan hiji-hijina eta. Gitu. Eta kadaya bisi aya parawan tong percaya teuing satea manehnya. Bisi digombalan sing bisa ngabedakeun mana meong congkok mana careuh. Lain ieu mah ku careuh ge daek we digombalan.
Itu lelaki sejati mah bukan lelaki yang bisa mengucapkan I love you, tapi lelaki anu ngajak yuk kita kobil tuh. Eta nu hebat mah. Cara Cep Agan eta alus. Itunya cek Nabi Adam teh bibijikeun gombana atuh kantenan cenah nyaah sayang. Oh, lamun bener Adam nyaah ka Hawa, buru-buru buktikeun. Kunaon buktikeunna? Tuh pangalakeun itu buah. Cekang Nabi Adam teu kenging ku Allah ulaheun. Pokona mah Hawa mah lamun teu pangalakeun eta buah, rek bunuh diri awak mah. Bunuh diri naon malidkeun manehna wahangan saat. Atuh paeh ge mah ada wacayan. Ieu mah disinetronkeun ajengan broda dilempengkeun eta berarti taruh nu baralik we. Ieu mah di RCTI-keun meh resep da teu kieu pan ripuh di ngaji teh. Ya hampura ya beres ti kitu tungtungna eleh saha Kangjeng Nabi Adam kagoda ku Siti Hawa. Nepi we ka urang sakumaha lalaki jangkung badag kuatna bea karep sorakna gelap saleser. Waduh, otot kawat tulang besi, eda sahok kadua gaplok, balik we ka imah eleh ku polda nama. Terus gitu, naon polda teh polisi dap, tukang ngarajia pesak, eleh ku etama, makanya digambarkan we geuning ku sutradara terkenal di RCTI Aris Nugraha, nyeun hiji karakter awakna jangkung badag. Buukna jabrik bari berem, make sapatu jengel, celana rawek-rawek, make akik, di dieu akik, dina kongkorong akik, wah serem we jiga preman. Gaga ai ka batur mapan ka tukang dagang, setoran, mon gitu. Ka anak buahna kopi, ditelepone ku pamajikanna, iya bebek. Si Komar, aya lain film preman pensiun. Pan eta teh gambaran. Eleh sakumaha jago ge ku pamajikan mah bener teu tak kitu ya tungtungna Nabi Adam eleh ku Siti Hawa metik regangna ngala daunna nuang buahna pajalahum syaitanu anha fa akhrajahum mimma kana fi. Allah bendu ka Nabi Adam jeung Siti Hawa dibalangkeun Nabi Adam jeung Siti Hawa tina nikmat kana laknat buktina ti surga dibalangkeun ka alam dunia. Nepi we geuning ka urang zaman ayeuna ilahar lamun urang dek ditikahkeun pasti urang teh ditebikeun heula ku Allah. Kangjeng Nabi Adam ge kitu nu hiji di Jeddah, nu hiji di India. Urang ge kitu teu ujug-ujug papangi agan jeung neng punten teu ujug-ujug papangi di dieu henteu atawa papangi di tempat di ditu henteu tapi dipisahkeun heula ku Allah. Nu hiji di kaler, nu hiji di kidul, nu hiji di wetan, nu hiji di kulon. Leres kitu leres. Apan ti ditu na tiba heula keneh dipinahkeun teh dipisahkeun urang ge Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Tah, ieu teh salah satu ikhtilaf, ieu teh salah satu naon khilafiyah, ieu teh salah satu contoh, salah satu tamsil keur saa khususiyah keur panganten oge keur urang. Ya, Cep Agan punten jeung Neng ya nya, Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa geus aya di surga nyaan. Aya di surga nyaan. Nabi Adam jeung Siti Hawa baheula jadi raja jeung ratu nyaan. Leres kitu leres. Tapi Neng jeung Agan kakarek rarajaan. Leres kitu leres. Da panganten mah rarajaan atuh tingali. Panganten istri pan baju ge dipangmedolkeun ku dayang. Tapi sikat tincak. Nginum dipangmerekeun dahar panghuapankeun leres teu jiga raja we jeung ratu pada raja jeung ratu rarajaan korsina ge pelaminanna ge kursi rajana ge kokornya pepelaminan beda jeung Nabi Adam jeung Siti Hawa itu mah pelaminan kursi kerajaan anu asli di surga. Makanya geuning dina laguna ge kitu dukai senangnya pengantin baru lalala gitu. Aya teh barudak siap baralik boy. Duduk bersanding bersenda gurau gitu ya. Bagaikan raja dan permaisuri kakarek bagaikan. Encan jiga encan bagaikan raja jeung ratu. Baheula kapungkur zaman bareto
Kangjeng Nabi Adam ku Allah dijodohkeun teh dipisahkeun heula tuluy dihijikeun sami tujuanna mah keur naon keur mawa rumah tangga ti dunya ka surga meureun ceuk agan teh jeung neng kieu bari ngadengekeun teh kiai apal tujuan urang teh dijodohkeun teh keur mawa rumah tangga ti dunya ka surga matak ngonang mubalik oge ngayakeun pangajian beureun kudu beda-bedaan kuncina leres kitu. Matak urang bejaan we nya bejaan we minimal atuh ngabejaan agan ben nu jadi pamimpin lalakikeun keur neng mah bisi teu mahi waktuna kumaha engke we nya da jam sabaraha ieu teh tuguning 10:30 ya aing mah setengah jam deui dibaca kabeh mah moal parat ieu mah urang singkatkeun we kunci mawa rumah tangga ti dunya ka surga hampura ye entong wakan nyaritakeun hadis Kangjeng Rasul dalil Al-Qur'an ijma para ulama lamun ibu telik ku bahasa kirata dikira-kira tapi nyata bahasa kolot baheula ai kolot baheula teh kolot zaman Breto itu nya kolot baheula pan kolot baheula mah berikut abdi ngalaman hampura eueuh kolot baheula mah geuning lamun milih pimpinan tuan teh teu gagabah ajengannya ini sakali ka imah teh antepkeun pan teu disanghareupan kadua kali masih keneh teu disanghareupan katilu kali kakarek pan ditanya nu asana teu galak digalak-galak pan pan nyoba calon minantu bener henteu seriusna nu asalna teu serem pan diserem-serem abdi ge baheula Gusti nu agung baheula mah pan leuwih petot atuh aja daripada ayeuna ya ayeuna we geus loba ngadahar berkat bieu dahar balikeun dahar geura coba teu lamun beunta di kejanari geus dahar deui wae teh kitu baheula mah pan leuwih petot sakali datang teu ditarima kadua kali diantep katilu kali mah pan ditanya digalak-galak pan nya kapungkur pun bapak kabeneran bapak abdi mah pan boga dua bapak teh dan nikah deui ibu teh itu nikah deui jadi dua peuting lamun nganyang teh dus teh kudu dua dus pan ieu bogon imah itu bogon imah kabeneran bapak nu ayeuna mah nu kabalon mah galak eta mah tukang nyabok gawena teh tukang cubak cabok plek plok tukang temok atuh tong serius teuing atuh tukang temok gawena teh di Riau di Pekanbaru di Sumatera tara balik-balik paling lebaran balik teh kudu kena kapal itu eta mah rada jiga digalak-galak eta mah kurma jangkung badag salirana abdi teh nyempo dewa di juru panto deket eta teh deket lawang teh ujang teh di mana ti Dago mana abdi teh Dago kampung Dago desa Sukamekar kecamatan Cibinong bae teu nanyakeun ge ai Sukamekar teh deket Cikangkareng teh dipiralkeun teh ku si Lesti wing mah paling 15 menit 10 menit nepi jalan Takulan Makasi Lesti teh tatangga eta teh nya satangga desa mata hampura eueuh wing mah da aing ceramah mah da teu bisa lamun ngalagu mah insyaallah itu nya gitu geus balikan deui ya pan kitu kolot baheula ye nu kaalaman nu teu serem pan diserem-serem nyoba teh nya da teu gagabah pan baheula mah ujang teh ti mana ti Dago rek naon ka dieu kasih neng kan gitu si neng aya atuh beuki sabaer edan di pelototan kitu mah rumah udang leutik keneh gara nyempo nya dek naon ka dieu naroskeun Agustusan kaping sabaraha aduh aing mah bakadus gitu tapi ka kawer ajengan ampura pan tiba baheula diajar nyarita teh baheula mah mau balik leutik wing teh tiba ka ayeuna pan mau balik leutik anger pan diajar ceramah teh ti leutik baheula teh wah ijazah teh geus naon aing mah sagala dilaksanakeun asrorisan geus sagala dibaca muhabah dibaca edas eleh yang hareupan calon itu mah rag-rag eueuh kalimah teh nu sakitu capetang nyarita di paung teh leungit yang hareupan calon itu mah tepi ka kacaletot Agustusan kaping sabaraha bakat ku gemper pada di tahun 45 baheula mimiti Bung Karno proklamasi anger we Agustusan mah tanggal 17 NU Percis Muhammadiyah ngahiji eta mah teu kudu sidang isbat beda jeung lebaran kabeh kudu hormat bendera di lapang bener teu
tapi dah kacaletot bakatku gempur maksudnya mah lain eta nanya teh maksudnya mah si Neng Agustusan dek jeung saha lamun teh jeung batur dek dijemput ku urang gitu maksudnya mah tapi dah gempur jadi nanyakeun Agustusan kaping sabaraha atuh kumitu teh dijawab tanggal 17 teh kehead di baheula lagi cenah Allah Karim ada geus kitu mah diwani-wani we geus dipolototan mah geus ngobrol patempa-tempa mah nu mawi abdi teh kade tialin eta wungkul mengpeng di dieu mengpeng kaleresan bapa keur aya bade naros susuganan can aya ti sisi ti gigir ti kaya si Neng lamun can aya nu dongkap abdi bade cerempun biang pun mah dek ka dieu datang dek nanyaan oh mane teh can aya kahayang kakarek disebut serius kitu mah itu kolot baheula mah beda jeung zaman ayeuna disogok ku martabak hiji baso sabungkus papa namun si Neng mangga teh teuing cenah jang dibikeun jiga kursi diinjem atuh budak balik narajet geura coba pan kolot baheula mah teu kitu hayang papa ngege hese ke heula cenah da lain bapa nu rek nikah oge urang tanya heula putri bapa nyi ka dieu sakedeung daek maneh kasih ieu udah pogo urang geus badami ti kobong keneh nurupana jiga kieu nu casingna kieu daek mana cenah bari ditunjuk-tunjuk urang teh aipun bojo teh da seuri mesem da maklum parawan da can aya video call atuh harita mah HP oge Nokia mah alusna ge nya gitu can aya video call can zaman aya can aya WA WO baheula mah aya ge kitu ka dieu cenah sakedeung daek kasih ieu pun bojo teh kada seuri mesem itu seurina teh mesem eueuh soraan tah kapangi we geuning ayeuna mah geuning ajengannya dina manteknya dilalah adiah goer harpiah kitu nya nandakeun sumuhun mangga daekeun ari mesem teh matak ieu bisi aya budak ngora nanyaan daek maneh ka aa mesem berarti daekeun palebat ditanyaan Neng daek cenah ka aa baru kalau kabuat bau jiga aeun gos nu tadi jubar jiga iblis nyungcung bibina teh jiga asepan mantog ka era-era ditolak ai kitu teh kitu parawan mah beda jeung saeb bakron ajangan airana teh beda jeung rana airana mah kudu kadenge ditanya teh kudu kadenge daekna cemimin ibaratna aya mimin aya alah cilaka sorry min aing mah lain mimin ieu Amerika ieu mah Cemimin ditanyaan ku Mang Udin ibaratnya aya Mang Udin piraku eueuh meureun meningah heureuykeun teuing sorry Din mun aya maing mah kagok ditanya ku Mang Udin Cemimin daek ka Mang Udin kudu kadenge nyebut daekna teh darana beda jeung parawan ai parawana cukup ku mesem dilalah adia goer harpiah nundukeun tanah sumuhun mangga tuh geuning cenah daekeun ka maneh sok dadaekeun mah moal diulahan sanajan dididik ku bapa dielmuan ku bapa dimodalan ku bapa kapungkur sok we da geus aya jeung jodona mah moal pete teuing moal dikoretkeun ngan titip jeung bapa carincing page kancing saringset page ikat sedia payung sebelum hujan memeh anjeun akad tikah ngalaki rabi titip ti bapa da ieu teh murang kali nu pikat cinta ku bapa pan kitu bahasa kolot balamanya wayahna ieu budak bapa teh engke lamun kumaneh geus ditikah paraban sing seubeuh kan kitu nya imahan sing page pakaian sing weteu elmuan sing weureuh nu kalima sarean ing mia ngirung eta mah da jorang loba budak tak kitu eta teh dauhan Rasul salasna mah aya we geuning kateranganana Syekh Nawawi Al-Bantani nya ngarang we hiji kitab tingali ngaranna Uqul Lijen ku santri mah sok dibaca dina sampulna dijelaskeun fi bayanil uquqil zaujain netelakeun hak salaki jeung pamajikan jadi lamun dilempengkeun mah kieu kunci mawa rumah tangga ti dunya teh ka surga teh keur lalaki mah keur agan aya 5 plus bonus keur istri mah aya 3 jeung bonus-bonusna nya wah dibaca kabeh mah moal parat urang maca nu keur lalaki we pamimpinna cep agan keur lamun keur istri mah bisi teu kabaca ku abdi ayeuna tingali we dina YouTube jeung dina TikTok ngalateangan gitu garadu HP boga duh heuh sok pake ngaji ai HP teh tempo konten KDM Abdul Somad Dalajoan Adi Hidayat tongtor lain mah hayo pake hiburan
Itu boga HP teh ayo kuata teh beak we kana hiburan muka anti kotok sekolah-sekolah untuk parugu domba kuring alah aing mah ayo kana domba diangon-angon kukuring dimanian kukuring anak kena ge anu heeh kan bae tong eta wae atuh etik-etik mau dipake ngaji tempoan ceramah teh mana hak salaki jeung pamajikan tak kitu nya. Gas urang nyaritakeun keur lalaki hiji angtat imaa idato imta keur bapak-bapak kunci mawa rumah tangga tinunya ka surga teh kudu mere dahar lamun urang dahar kudu mere tuang ka bojo lamun urang tuang ieu teh geus lumrah geus kudu dicaritakeun ngan aya leuwihna da teu gampang hiji masian katuangan teh kudu adil nu kadua kudu apik cepagan kade ye mana adil teh hiji lamun biasana agan dahar seblak sorangan ayeuna mah kudu jeung eneng duaan lamun dahar baso sorangan kudu duaan es goyobot es campur tahu bulat digoreng dadakan kadarieu halo 500-an biasana sorangan ayeuna mah kudu duaan lamun resepeun eneng nah ceuk agan teh kiai apon abdi mah da naon teh geuning bomber sayur atuh da kadia mah deukeut beureun kacaringin nya lamun ti Cianjur mah sapeuting balanyana ge Allah balanyana ge jauh abdi mah sementara lapar lamun ngadagoan dahar tapi ka imah kudu bareng jeung eneng atuh kaburu nyeri angen bapak-bapak di dia lapar kumaha atuh dambeureun pamajikan kudu dahar sedengkeun tara dibere dahar ukur bapak-bapak wungkul gampang kuncina bebeja naon cenah osok tara bu salaki bebejak hah osok alhamdulillah bapak-bapak osok bebeja ka ibu-ibu alhamdulillah aya nu jujur aya nu ngabohong nah gitu kaciri dan nu ngabohong mah eta teh susis suami istri suami istilahnya suami sieun istri nah gitu ya bebeja kasa aka pamajikan teh da hideung-hideung lain gebog cau lain bodog kalapa lain teh pamajikan urang nyi akang teh ka Pak Haji ayeuna teh datang Widian bisi parasmanan di ditu nya cek pemajikan teh cigeh teh teuing atawa geus perjanjian pokona moneng lamun akang kariungan ka acara badag ka dieu ka ditu bisi dahar di ditu Widian jig moal dilarang eta hebat ngaranna nya agan ge nelepon ka neng teh neng aya naon lapar teh Widian nya lamun engke lapar balik ti Bogor balik ti Cianjur dek dahar di jalan cek neng teh entong na kunaon akang dahar di jalan cep agan katabrak truk engke neng jadi rana salah deui wae nafsirkeun teh lain dahar di warung tengah jalan di warung sisi kitu maksudna mah di warung sisi jalan pek tong kawagel lapar mah daripada seuangan sok tuang sawaregna di dinya ai keur tuang agan teh nya nyaluh ke sorangan kirining teh neng teh nelepon keur naon dahar jeung naon tongkol jeung naon peuteuy hayang kudu mungkus eta mah dah hayang tongkol jeung peuteuy Cianjur kiai atuh meureun tongkol ge kaburu hasem dibawa ka Sumedang mah urusan engke eta mah hasem mah ciri eta teh salaki teh boga keadilan lain ieu mah salaki dahar di rumah makan inget ka pamajikan lain mungkus kadona mah 2 porsi da inget ka nyai dahar di rumah makan di karageman lain mungkus kalau inget kami toha lain mungkus kada nambah jadi 3 porsi da inget ka bapak ai kitu mah teu adil ngaranna nya jadi cukup ku bebek eta leuwihna nu kadua kudu apik naon kudu apik teh ya katuangan nu dipasikeun kanu jadi bojo lalaki bapak-bapak catat ulah wani-wani mere kadaharan anu makruh kadaharan anu subhat bahkan kadaharan anu haram predikatna naon sababna apan daur Rasul man akalal haram asod jawariu sajalma anu nuang kana barang haram riget anggota tubuhna dipake ibadah matak bapak-bapak kade tong nyalakeun ting anak jeung pamajikan bisi boga anak bedegong pamajikan cerewet minta doa ka ajengan kiai pangniupkeun cai na kunaon budak bedegong pamajikan ngece balik juga kaleng romeng teu soleh pamajikan abi mah teu kabeneran hei tong nyalahkeun teuing bojo jeung anak cek kadaharanna bisi nu makruh dibikeun
bisi nu subhat dibikeun, bisi nu haram dibikeun. Bahkan naudzubillah lamun bapak punten mere kadah aran ka anak jeung pamajikan anu haram, daur Rasul man akal haram pannaru aulabi. Sajama anu nuang kana barang haram seuneu neraka bageanana ngaduruk daging nu dijieun tina perkara anu haram. Jadi lamun ibu gining baju pake alus da arwareg wae tapi tina nu haram sarua jeung nyengcelengan seuneu neraka dina awak urang. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya kudu apik dua nana matak cetnya nitip yuk kak neng mah mending keneh dahar jeung tempe tapi halal daripada jeung sate tapi haram. Mending keneh dahar jeung kurupuk tapi halal daripada jeung gepuk tapi haram. Anu mending pisan mah mending keneh dahar jeung daging deungeuna bari ala ta eta nu hebat mah saiwati cek dokter opat sehat 5 sempurna teh opat sehat 5 seubeuh cek urang mah. Ta eta nu hebat banyak kadengan ieu teh da teu bisa sabelah. Agan apik, neng teu apik. Pamajikan apik, salaki teu apik, anger masih kene can bisa ngajaga kaapikan. Ya, kudu dua nana kerjasama salaki jeung pamajikan dina rumah tangga teh. Lamun salaki setor 5 juta biasana 2 juta, badag setorna teh bedana teh 3 juta. Ditanya salaki teh, "Osok Bu, setor lamun salaki ditanya?" Hah? Gepruk duit teh 5 juta ditanya tara. Paling ge lamun kurang ku kulutus, ka manakeun sia 2 juta? Karana ka mana? Lamun leuwih mah tara ditanya, kudu nama ditanya. Punten kitu kudu nama. Ieu teh geuning badag biasana 5 juta, 2 juta jadi 5 juta. Punten ieu teh halal atawa haram. Osok kitu Bu tara. Tara deui wae aing mah. Kumaha tuh? Dirawe aja hilik nu aing cenah ieu mah. Tanya kudu nama kitu, salaki bapak-bapak sing surti. Lamun ditanya kitu teh tong ngadat ka pamajikan teh kade molotot ieu mah ditanya kitu teh. Ceuk pamajikan teh bapana ieu teh halal atawa haram kade molotot. Ngangap badog sia ka aing. Hei, lain ngangap maling. Hampura ieu teh naros. Oh, halal. Menang rejeki, menang bonus aya jalmi anu soleh anggo ku anjeun jeung murang kali insyaallah jadi barokah. Kakarek dipake eta nu hebat mah. Hiji kudu adil, nu kadua kudu apik. Angtat imah aidat imta. 2, watak su'a idak ta saita kudu mere pake lamun anjeun make sarua hiji kudu adil, nu kadua kudu apik. Nya adilna kumaha lamun agan basajan neng kudu basajan, lamun ibu basajan salaki kudu basajan, lamun salaki mewah pamajikan kudu mewah. Yo ulia mah init kaonangan, init kanu hajat, simping beda sabelah. Ai salaki gining ari pamajikan ketepek make daster geus karohok gara coba. Senal capit Gusti cek nu nempona, cenah eta teh agan teh jiga jeung abuna. Padahal jeung pamajikanana lain salah nu nempo, salah nu make baju. Salah nu make baju ayeuna sabalikna neng anu gining, ibu-ibu nu gining dah ayo balanya COD Shopee Lazada. Aduh. Tapi galedeg golodog teh ku kurir. Hayo mealian baju ai salaki teh dipangmeulikeun keteprek teh agan salaki urang kaonangan teh nganteur teh make training senal capit. Baju kaos oblong ditempot teh urut kampanye Jokowi periode kahiji. Alah geus 10 tahun pinuh ku getah cau jeung Cimeting Gusti dipake ku agan teh ditempo salaki urang teh ku batur ceuk batur teh nah itu teh cenah neng teh jigah jeung abahna. Padahal jeung salaki lain salah nu nempo, salah nu make baju. Salah nu make baju makanya keur dianterkeun bunya keur dianterkeun geuning urang kudu diculi ku tukang hias bener teu lamun 100 meter ditahan antrian teh tong wa kanepi naon sabeuna panganten diganti baju loro sabab teu sarua abdi ge baheula ajengan da ti kobong pan nikah teh gedengnya ti kobong mah pan ku guru dilegeg-legeg dek nikah teh make udeng ka dieu tah make kopea jangkung da wing mah ti baheula kopea teh leuwih ti 10 cm kaluhurna teh kamari mah 13 atuh susuganan kopea-kopea jangkung gitu maksudna teh pan baheula mah kitu nepi ka deukeut pun bojo 100 meter diganti ku tukang hias
make samping dia nu asana make jubah teh jiga ulama deh di dia udang diganti ku beno jiga dek musir jin aing Gusti eta nempu foto panganten mun gila dia mah heg peto terangkung da teu kurang dahar baheula nya ya Allah eta teh naon ngagugu da bisi pajarkeun simping bisi pajarkeun lain eta panganten lalakina makanya kudu saimbang lamun istri panganten istri koneng lalaki ge kudu koneng bajuna teh jadi neng gitunya lamun bodas lalaki ge kudu bodas jadi das lamun pink senajan maco aya tatoan lalakina tetep dapat majikan make pink jadi kudu pink eta teh siloka keur anyar dianterkeun ya baju teh disarwakeun derajatna engke ge tapi ka paket rok itek baju teh kudu sarua derajatna lain kudu kapel kada ieu bisi kapel aduh meuni kapel ka kebon koneng kabeh ka sawah beureup entong pi omongan lain kudu kapel tapi kudu sarua derajat nah hiji kudu adil nu kadua kudu apik ai apikna di mana hampura apandau Allah hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ai lalaki teh pakaian awewe ai awe teh pakaian lalaki bojo teh pakaian istrinya nya caroge teh pakaian istri hartina ai ngaran pakaian teh teu sakabeh pas urang jeung pakaian umat Islam jeung pakaian non muslim kafir teu kabeh pas kade cep agan bapak-bapak pakaian teh teu kabeh alus ke umat Islam aya pakaian anu teu pantes dipake ku umat Islam mula mun nyaritakeun orat panjang ieu mah moal parat ngan nu jadi catatan mah dawuhan Kangjeng Nabi ketika aya pamajikan cek Rasul ayu mamruatin kharajat min babidari amujainatan mutaibatan bitoib wa dzalika zauzur radin nu mana wae awewe gigindingan sesengitan muka-muka orat salakina rideun dititah ku salaki diantep ku salaki mangka saban-saban lengkah keuneng nangalengkah salengkah hiji gedong di mana dina neraka keur sakeun jadi salaki nah matak salaki kabagean mata kudu catet pakaian teh teu sakabeh alus pan ayeuna teh pakaian teh rupa-rupa rajeun make baju panjang merecet aya nu kitu lajeun make jilbab pan hampura besi kasiniran ece nya jilbab sakaratul maut cek dasar latiban jeung Ki Abdul Somad nu mana sakaratul maut nu diberit-berit kana beheung aya lain cetet ka ditu alah aing mah jiga dek nyekek maneh apaan eta teh kabuka dada kabuka aurat eta teh teu meunang pan kitu rajeun baju panjang merecet nya baju pendek poke kade ya ulah wani-bani mere pakaian ka pamajikan anu bajuna teh luhur nongtot handap neng teu meunang baju kitu cukum Islam komo lamun pamajikan bajuna belekek setelain kok beuki penting teh beuki jorang teu meunang make pakaian kitu teh naon sababna dilarang ku agama nya lamun mampu mah oratna atuh sing alus make piki saeutik lamun dipake pikina berat cek urang mah tapi cek baturna nu geus biasa pan kitu cek Nawawi Madinah sapina we leuletikan kiai nya tong wakakena patul muin jauh-jauh wal auratul hurati wal amati indal ajani bin jamiul badaniya atal wajhi wal kafain pan kitu guruna mah orat amat jeung awe merdeka disandingeun lalaki sejen sakabeh badan sehingga dampal panangan jeung rarai kudu katutup kudu nama matak urang timur tengah mah make bajuna teh geuning ye bu hampura ye make gamisna teh unggal poe sete batur mah lain onangan wungkul make tiung teh unggal poe batur mah lain rajaban wungkul make gamis panjang make tiung panjang tuluy ditutup ku naon ieu teh ku cadar eta teh lain rodek geulis urang Libanon edas urang Syria mararancung irung dagengan batur mah make Islam anu kafah batur mah urang mah bisi teu mampu mah tong nurutan dah hese ngan lamun mampu turutan nyeta ajengan teu mampu ari kitu apan karasa di Sumedang mah peuting ti isot tetapi lamun beurang di kebon di pabrik maka tiung make gamis hareud Allah sarua bu bayeung ararat akur gitu di Cianjur kayak gitu, komo uing mah Cibinong deket ka Sidang Barang deket ka Cidaun ka pantai ka dituna. Tapi tetep
sok eta teh hukum ti Gusti. Hukum ti Gusti Allah. Hampura bisi aya mubalik, aya ajengan nyaritakeun masalah orat. Ai ka ajengan jauh mah tarawani nemal, tapi lamun ka ajengan deukeut biasana sok babak belur teh. Manehna di lawang panto ajengan ngajelaskeun hukum orat teh kieu pan kelewung dina hatena mah. Kiai eta mangan ka aing we hayoh. Heueuh ka maneh geus kasaha deui. Nyiniran we ayo kamari rajaban di Lebak ngebahas orat teh kieu ajengan teh. Ayeuna kieu da nyaan umat Islam mah kamsu upai. Naon kamsu upai teh tegawu kampungan sekali upaya. Ye nyebut tegawu kajujun muda atuh salah partai guys ngomong ka wing mah. Atuh urang mah naon FB aya, TikTok boga, Facebook aya, Instagram aya, naon boga coba. Eta tegawu make jang ulah dang dan lain ulah dang dan lain teu menang gagaulan tapi sing ingat jati ulah kasiri ku junti nya cepagan ya leungit ciri datang cara ciri Islam na leungit ciri barat nu dipake ta eta nu ulah pan ayeuna teh loba nu kitu loba nu salah make aya deh kaonangan karajaban papangi jeung pejabat babak belur pabrik cet pararinah kena beungeut aya nu kitu nya. Aijang harapan salaki Gusti meme sareger ngadaar seblak ceker. Atuh nyereng pasti asun teh. Meme sareger ngadaar basreng atuh paham. Ye ya make baju dangdan teh harita lamun ibu mung make gamis saya ngajamin moal doraka tong di calana sakalian. Ngan syarat kudu hareupeun salak. Kudu hareupeun salaki, yeuh tataran yang hareupeun salaki mah jadi ibadah. Komo ngajakan ti heula mah sok tara ibu ngajakan ti heula. Eta teh jadi ibadah hareupeun salaki mah. Lain ieu mah seksi teh hareupeun batur. Make baju alus teh keur batur, make minyak teh keur batur. Eta nu jadi dorakana mah. Yeuh kerja salaki mah jadi ibadah. Komo yeuh nu hebat mah nu hebat. Nya neng kade ya catat ya lamun ibu boga salaki di Jakarta di luar Sumedang di luar Kabupaten Bandung ibaratna ya gawe na teh saminggu sakali balik poe Sabtu balik poe Jumat teh geus ka salon kuduna mah yang hareupan salaki teh ka salon ibu osok tara di ome rambut teh di alus-alus lain jawig-wig buuk teh di alus-alus di bleaching smoothing highlight, bereman, konengan, hejoan, salam, sereh, duruk sekalian. Pais hulu, aing menir, udah rupa-rupa atuh ngaran awe mah. Lalaki mah cukup dicepak, cukup digunul nya. Dang dan lamun mampu mah boro-boro ajengan teu boga modal atuh sing rapi balik salaki teh. Lain ieu mah salaki balik setengah jam muka panto can dibuka. Assalamualaikum, eta salaki muka panto, can dibuka-buka, ngeteruhan panto. Jeung salaki meureun si neng teh keur dangdan, mata kelami ge sugan teh dangdan, edan hudang sare. Waalaikumsalam. Dah dir ka dieu ngelik, cileuh rametek. Nu paling parah buuk ngarawig. Ta eta ciri sare mah buuk na teh sok ngarawig, salaki teh pan muka panto reubas. Allahu la ilaha maca ayat kursi. Cek salaki ieu teh mak lampir inung si dede. Disidik-sidik teh geuning jiga inung barudak. Da sono digaburu ge. Kalah ku 3 bulan teu papanggih. Kalah ku saminggu teu paburu cenah nyi mempeng eueuh budak ka kamar digusur. Sugan teh geus beres kamar teh balik salaki teh aripek teh acan dibukakeun panto teh pelangsang teh bau cubluk. Bau kloset. Nah kunaon bau kloset apan dina kasur jeung dina bantal saminggu teu diganti berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah dahdir ece. Mit aing mah. Hei. Ya, dangdan teh meunang hayang jadi ibadah mah sang hareupan salak. Make baju seksi meunang nu jadi padilah mah kudu keur salak. Luar daripada mahram wayahna salengkah keunang dilengkahkeun salakina cicing kabagean salaki naudzubillah summa naudzubillah 2 nu katilu kunci mawar rumah tangga ti dunya ka surga teh wala tuqabbi ulah moyok kade sok aya ibu-ibu nu dipoyok ku salaki ulah moyok kadenya cep agan ka neng teu kengeng moyok
Cek agan teh ari ajengan mamataan ngojai kameri ari kitu atuh tempo neng teh geulis keneh. Saketuran cunitna boro-boro wani moyok ayeuna cek agan geulis soteh. Masih keneh dalam rangka bulan madu 20 tahun kemudian. Cara sinetron. Ayeuna mah pan alus keneh ajengannya da manya panganten peot atuh. Ayeuna mah alus kene tilu ur saibas rambut tapi hanap saibas dampal pikara sepen taarna lanca mentrangan gadokna nog sapotong man gitu halis li ibarat katumiri wos li ibarat intan biduri duh nempo pamajikan tepan isuk-isuk pamajikan sasapu atau mekon popoyan meni genah pan ajengannya urang teh salaki diuk dina korsai ngaroko jisam sai ngopi good nempo pamajikan moekeun popoyan geulis keneh da genah atuh jadi muji neteupna ge ceuk eta salaki nu geulis keneh pamajikanna mun ditetep sieup halah mun sawang lenyang mun sanggul ayu pojo akang da geulis ken 20 tahun kemudian nu tadi teh kulit nu asalna cangker jigah dorok-dorok atah kacayan huntu asalnya jika intan biduri unger dua awir-awiran bari nu hiji geus unger tah harita kadang-kadang sok siling poyok pirage titah ngomekeun cai pamajikanna teh teu ngocor-ngocor dek mani salakina teh da dipolototan nini peot keueuh kabagung pirage ngomekeun cai sinini ingked-ingkedan sajauh-jauh cai teu ngocor dina selangna teh atuh malik kusing da amak da lain teu init-init ngan teu ngocor sinini malik ngocoblak aki-aki bohang seur atuh lain kusia kan itu omekeun teu saeutik gara-gara goreng omongan pan loba batur mah pakokolo teh ye meuni waas ngabandunganna ge salakina cicing di ibah nu cikal pamajikanna sinini cicing di ibah nu bungsu kunaon papisah gara-gara goreng dina omong naudzubillah summa naudzu apan ai keur ambek mah ye paneuteub teh ditamahan ku setan ibu kade nu asana pamajikan geulisnya geulis pamajikan teh jiga bidadari ditaman ku setan jadi jiga kunti salaki kasep ditamaan ku setan nu asalna jiga Arjuna Gusti keurnya geus pusing mah jadi jiga Rahwana katempona teh makanya paneuteupna ge neuteub anu ara mun ditetep mereup pikakusingeun mun disawang meneyang mun disangul bedegul pamajikan aing cenah bari aral matak teu meunang moyok eta teh teu kenging syariat moyok ka jelema hakikatna moyok kadung ada Allah Subhanahu wa taala tilu nu kaopat wala tadribil wajha cep agan lalaki teh kuncina rumah tangga teh teu meunang neungeul kana rarai lamun pamajikan keur aya kasalahan nah apan lalaki teh dibere kagagahan kade eta kagagahan nu dititipkeun ku Allah teu meunang saho kadua gaplok aya nu kitunya aya pan gelepok batur mah pamajikan teu saeutik diberitakeun KDR eta mah be dieu KDR teh mah geus loba nu nyarekan geus loba ditampiling pamajikan dilaporkeun ka polisi salakina ditewak nabi mah ngajarkeun ka urang Banyu Mukti wayana lamun hayang kabawa rumah tangga ti dunya ka surga teu meunang neungeul kana rarai naon sababna rarai teh tempat kaalusan boro-boro ditampiling tepi ka geuneuk kakwet ucing keur leutik rarai mah aya keneh tapakna leres teu da uing ge baheula mah kasep keur leutik mah atuh lain kieu lain ngan sanggeus murag tina bencoy tina naon ari teh jadi kieu asal mah jiga Aliando Sarip keur leutik mah kieu we ayeuna murag jiga Aliando Sarapan Allah karing man ai wing mana goreng-goreng ge payu alhamdulillah gitu nya nya ya Allah balik deui teu meunang moy teu meunang neung moyok teu meunang neungeul teu meunang neungeul kiai geuning aya dina kitabna dina kateranganna meunang neungeul sote lamun tahapna geus beres walati tahafuna nusujahuna fil madoji wadribuhunna pan kitu lamun pamajikan urang nusud bedego ngalawan wae papatahan maksudna ke anger jauhan tina tempat sare di jauhan maksudna ke anger teungeu ngandeungeul na goiromu barohin ulah matak ngabareuhkeun basa dina kitab nama layu kasiru aboman wala silu udman teu meunang motongkeun tulang notoskeun kulit
Lain dia mengahukum pamajikan tapi kageneuk. Tapi kabarare eta mah teu meunang, ulah motongkeun tulang notoskeun notongkeun kulit nu paling fatal. Ye, nu kudu dicatat ku lalaki cep agan. Make jong ulah neungeul kana rarai apan ari istri mah awewe bikang perempuan hampura. Otakna leutik, perasaanna badag. Leres kitu? Apan perasaanna teh istri mah seukeut, pamikiranna anu mentut. Kitu matak pamimpin saeutik, awewe lolobana lalaki apan mentut pamikiranana anu lobana teh perasaan. Hartina tong borok kaya boga Kang Cep Agan boga pamajikan gelepok ditampiling leueung lamun solihah. Bapak-bapak boga pamajikan solihah digelepok ditampiling teh lain ngocoblak. Lain ngadat lain. Cara betere sonata gelepok ditampiling kada nyebak pipi bari diusapan. Lihatlah tanda aya nu kitu lain. Merah di pipi bekas gambar tanganmu. Sering kau lakukan bila kau salah menutupi salahmu. Pulangkan saja tah. Eta nu matak ulah diteungeuh teh bisi hayang balik rek kumaha usum tiris. Taya nu bahaya geura sok coba. Kade ibu-ibu urang baju mukti keur pasea jeung salaki tong saeutik-eutik hayang bal. Saeutik-saeutik menta balik. Ieu mah saeutik-saeutik antorkeun aing. Aduh. Salaki atuh mogok mangi gorowo. Ceuk salaki hayang ti kamar ieu nganterkeun maneh ayeuna aya peluang. Antorkeun. Ai ieu kumaha lomari bawa. Ari kulkas gemol. Ai pare bawa, ari anak bawa aing tengah juru cuk salakina. Ari imah bawa, ai maneh milu. Lieur ya aneh eta keur amek nanya deh ka salaki ai imah dibawa cenah uing dek kumaha. Ditanya atuh milu cuk salakina teh atuh lain balik pinah ai kitu mah. Iye nu paling parah gelepok ditampiling pamajikan. Pantes saeutik serahkeun aing aya nu kitu nya. Hawa setik ibu-ibu tong menta diserahkeun. Hoda ajengan nyeri, tak eta nu kudu kuat ditaan. Pantes saeutik gelepok ditampiling serahkeun lalaki gitu loh. Di peta tolak lalaki kade ieu. Si bucan apa saruba eta ge mogok mangi gorowok, da salaki mah idahan. Ceuk salaki teh gelepok ditampiling ceuk agan teh. Nyi serahkeun aing ceuk neng teh. Anturkeun bawa balik serahkeun ditolak. Ceuk agan hayang ditolak maneh genep ku aing moal 3 lamun bisa mah. Ayeuna nolak maneh sombong lalaki, isukan kawin deui aing mah idahan. Waduh, ninggang teh isukan geus diterahkeun teh. Pas sore can meunang keneh pi pamajikanun. Sabulan teu payu keneh. 2 bulan eueuh nu daekeun da saha nu daek ka lalaki hampang leungeun. Katilu bulan detik-detik terakhir 4 bulan dek bebak idah koreleng deui kapopotongan sok aya nu kitu eta bisa pan loba eta teh koreleng deui kapopotongan. Waalaikumsalam nek naon ka dieu ka budak padahal ka inungna dina hatena mah ato tapi perasaan dijaga cek pamajikan aduh aing mah sugane ngajak balikan deui cenah moal kudu kulinga bedug. Budak aya nu ngurus tapi da perasaan anu berat kumaha cek pamajikanna ditahan we lamun niat ngajak teh ai pelektuk teh ngomong nyi da budak geus sare duit geus dibere hampuranya kamari mah akang nampiling maneh teh kalepasan jurig hoda sia-sia jurigna da maneh mah jiga jurig kalakuan teh setik-setik nampiling hampura urang balik deui demi anak bu jawab sing jujur ibu-ibu masih kayak nyararing yo. Bu, ibu dicabok, ditampiling, diantarkan, tuluy ditolak. Daek mau diajak balikan deui. Das, mun di demo. Boro-boro daek, kang da perasaan dijaga. Ai dina hate nama, dina otak nama, aduh, eta nu dipika hayang ti kamari ge. Aya nu ngurus anaknya, wing aya nu ngusahakeun, ai ngajak balikan deui mah. Tapi pan perasaan ditahan. Cek salakina yunyi urang balik deui boro-boro ngajawab daek kada ditaan cek mamajikana cukup lah jangan kau tambah derita lagi terlalu banyak jahitan luka tak sanggup lagi ku menahan sakit cebrud dan ditutupkan pantona teh
tages ditutup ke nu bahaya mah. Duriat panjang kene pamajikan teu beunang diol. Benang di Allah. Makanya kade sebelum ayeuna cek Nabi carincing page kancing wayahna teu meunang neungeul kanara nu terakhir kunci mawa rumah tangga ti dunya ka surga ilmuwan sing weruh ya ilmuwan sing naon sing weruh teh sing pinuh ilmuna hampura cep agan sabada sasalaman jeung ramana neng kamari nya wayahna eta tanggung jawab fardu jeung sunatna neng aya mah kewajiban agan beureum hideung poek mungkling masalah ibadah tanggung jawab nu jadi salaki makanya kade cek sanajan baheula mah santren kewajiban nu jadi salaki supaya lubar kewajiban cek bapak-bapak pamajikan teh nya bari ngobrol teh jeung pamajikan teh cek heula meme kick off pan segat panganten teh kitu Pak Kadus jam 8 muka bakakak jam 8 muka bakekok aya waktu ta ti magrib teu peke isa cek heula cek agan teneng bisa niat adus nu kitu pirage coba aya nguping akang da kewajiban dedeg ku neng dibaca nawaitu gusla li idul fitri Allahu akbar cek agan teh bagus da bodoh sarwana padahal ngajak lebaran pamajikan teh hayo baca cara niat salat magrib usolli parol maghribi salasa rebo kemis Allahu akbar bagus ieu mah samingweun kedul mah hebat. Padahal salah da bodoh sarwana ta ieu mah contoh cep agannya hampura ya lamun lalaki rumah teu apa kana hukum agama bisa cumpon kewajiban nu jadi salaki ngelmuan pamajikan jeung anak asal pamajikan dianterkeun ka pangajian aya di dieu pengajian dan aya jurungkeun pamajikan urang Pak ka pangajian lain ieu mah waktu da ngaji nyi ka mana dek ngaji entong ngaji urang ngaramet mah urang kuli aya makan baik kayak dege aya ngaji mah ye apan teh kewajiban nu jadi salaki lamun cumpon anu eta insyaallah kunci kabawa rumah tangga ti dunya ka surga bakal kabawa rumah tangga saa agan jeung eneng lain ti buku di dieu di Banyumukti tapi insyaallah sing kabawa ka surga amin urang anu hadir ya rumah tangga sing kabawa lain ti buku di dieu tapi sing kabawa ka surgana Allah subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian buletin pada malam hari ini hampura tina sabarin kalepatan secara usaha anu suga galia kasar apunten sabarin kalepatan bobok sapanon carang sapakan mun bobok bakaman mencarang pek ayuman buah tomat buah peteuy tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.